aing si Fahmi ka mana di budak teh ah. Aing geus barapoe eta menang duit-duit. Goblok budak teh. Beuteung aing lapar deui. Ku aing budak teh carekaran yang mun datang ku aing. Becus gawe teh. Tah, ieu jelema teh. Kumaha wanang teu? Menang bos. Nah. Ari sia becus gawe teu. Rek kudu ku aing keneh mati bang malak-malak we oge. Geus aing nang sia kate. Pokona poe ieu kudu meunang. Awas mun teu meunang. Aing burit ayeuna keneh kudu meunang kabar baik aing hayang meunang duit. Aing goblok anak buah teh becus teu we aing goblok pisan. Antang sia, ngangan enak. Goblok budak anak buah. Ngan duit di kamar deui, si bos geus ngadat euy. Geus atahun euy menang HP. Tah, ieu jelema teh. Kumaha wanang teu? Menang bos di HP. Tah, gitu atuh sia teh jadi anak buah aing teh. Halus euy. Tah kitu, mun ku aing di aku jadi anak buah teh sok diuk. Tah kitu sia teh. Lumayan di HP bisa ku aing dijual kah? Ngan mangsa ka mana dia aing ieu ayeuna. Teu barudak euy. Hah, bisa ku aing dipalak ya. Kantong mana di aing mah? Ini eleh wae euy. Eleh wae nanaon teh euy. Kenaon mah dia? Wilayah aing ya. Bagi duit. Ah moal mungkin aing nangtung. Udah kosararia teu gablek duit teu mungkin aing mah beungeut jareuma bareng harungkul. Mana coba duit? Nah, sia teh bareng duit. Tah apa dia kenapa? Ya kadiekeun. Kadiekeun. Mangga teh tuh. Lumayan pan aing menang HP deui ya. Jakeun sok aing ka si Leon. Saha si dia teh sieun aing mah. Sokna bejakeun ka ditu. Apa aing eta dipalak lagian ke indung aing ambak lagian. Kunaon maneh? Anu malak apa urang? Saha? Lu anu Jawara kampung sabeula. Goblok jelema teh pawanian kabupaten aing malak. Orang. Nah jelema na tuh nu itu. Oh iya nu nyokot HP bobotan urang teh. Sia ngomong ka aing. Sia ngapa ieu? Asal sia nyahonya saha saja lemah anu hicing di wilayah aing. Berarti eta barang jeung aing. Rek naon sia? Kitu carana tong sok jagoan di dieu. Sia can nyaho aing. Aing jawara di dieu. Rek buktikeun. Sok jeung aing hayu. Buset, jurus apa nih gue baru lihat? Batas ayeuna tong sok jagoan di dieu. Goblok. Kakarak aing nu ngelehkeun aing. Tapi aing mau nyerah. Aing adalah sang jawara di dieu. Teu bisa digantikeun ku sasaha. Ingat Yon, suatu saat orang bakal balas dendam ka